kuring rama ngan sayu kituna eueuh papanjanganna. Kuring teu nyaho pangna diaranan Rama. Kuring oge moal protes pedah ngaran kuring lain Obama Messi. Kuring oge moal protes sabab jeung kuring ngaran alus moal aya mangpaatna lamun kalakuanna mahiwal jeung papalimpang jeung bebener. Kuring oge moal protes pedah batur sok nyebut gelo ka kuring. Padahal cik rasa waras kuring teh. Cuk kuring jejeg kuring teh. Batur wae sok nyebut otak miring atawa kurang saeundeunnan ka kuring. Cuk kuring ajeg kuring mah teu miring teu sih. Padahal anu leuwih gelo tibatan kuring mah tuh nu sok mokan duit nagara. Tuh anu sok ngagasap harta jeung ngarebut hak rakyat. Nu gelo mah tuh nu torek nu tara ngadenge rakyat ngajerit tu bisa dahar. Anu gelo mah tuh nu meungpeun anu tara ningalayan kanu jadi rakyat. Anu gelo mah tuh pamimpin anu teu bisa mimpin. Anu gelo mah tuh pamimpin anu lakuna lain jadi turutan jadi pamimpin. Teu gampang deuleu jadi pamimpin mah. Gede deuleu jadi gede deuleu tanggung jawabna jadi pamimpin mah. Teu sagawayah deuleu jadi pamimpin mah. Matak kuring mah sok hayang seuring mun aya nu ngantri hayang jadi pamimpin. Matak kuring mah sok kabarakatak mun aya teu jalan hayang jadi pamimpin. Tah lain ngaranna teu waras mun kabeh hayang jadi pamimpin. Yeuh aya hirup geus pada hancangan mah moal nya kabeh jadi pamimpin. Lamun batur jadi pamimpin apan urang ge atuh jadi pamimpinna. Imam ge aya apaan salat ge aya imamna, aya mamumna. Jadi lamun rakyat bager jeung benar derajatna leuwih hade tibatan pamimpin anu kacrut. Kusabab jadi pamimpin lain gawe anu enteng. Jadi pamimpin. Mending hirup siga kuring bebas. Eueuh nu nyarek, eueuh nu ngatur. Mending hirup siga kuring bebas henteu kauger ku aturan itu ieu. Matak mending hirup siga kuring tumaminah lepas tina sagala peraturan tu ieu. Tina sagala mending hirup siga uring bebas lah.